Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu teu acan subscribe-na, anu teu acan ngintun komentarna, mangga diantos dina channel anu parantos disayogikeun. Dina danget ayeuna ieu dongeng sareupna di Pajajaran teh lebet kana seri anu ka-20 genep. Sakumaha anu kauninga dina seri anu sa teu acana anca urang teh dugika nyarioskeun Ginggi nya anu harita tos tarung teh sareng Kirangga Wisesa nya sanes Kirangga Guna geuningan eta teh nu jahat teh. Jadi kembaranna Ki Rangga Guna nya tah Kirangga Wisesa teh. Tah harita disampeurkeun ku Kirangga Guna. Kumaha lajengna ieu carita? Mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Pamugi sakali deui ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, harita teh sakedapan mah Ginggi ngahuleng. Hayu ceuk Kirangga Guna. Ke hayu ka mana ieu teh? Lain sia teh diutus ku Ki Guru pikeun nempungan lanceuk sapaguron. Tah ayeuna geus laksana. Ginggi harita teh ngahuleng. Nah kalah ka cicing. Ke asa nguciwakeun kuring teh tepung jeung lanceuk sapaguron teh, ceuk Ginggi. Nyebut ngarasa kuciwa teh sabab panggih jeung Ki Banaspati kitu pandena ayeuna sacara teu langsung manehna kalah kamaehan lanceuk sapaguron. Kirangga Guna acan tang tu jahat tapi acan tang tu bener. Sakurangna bener ceuk ukuran jeung harepan Ki Darma. Wayahna sia kuciwa ku kanyataan anu nemrak. Ari kuciwa teh hartina kanyataan teu luyu jeung harepan, ceuk Kirangga Guna. Hayu ke heula hayu ka mana? Urang teh nyieun lalampahan anyar. Saha nu nyaho dina lampah anu anyar? Sia ngalaman nampa kahirupan anu leuwih gede gunana, ceuk Kirangga Guna. Indit-inditan teh butuh ku panggaleuh. Duit. Pan duit kaula leungit sakanjut kundang heug metung keneh, ceuk Ginggi bari ngorehan. Kirangga Guna nyeleukeuteuh seuri. Naha make jeung seuri sagala? Aing teh hayang seuri we. Urang Pajajaran nu ayeuna mah butuh ku duit. Geus perlueun duit geuning, ceuk Kirangga Guna masih keneh kai seuri. Apan dipirucaan ku urang Cirebon jeung ku urang Banten. Apan maranehna anu nyitak duit sorangan terus dipake pangbibita ka urang Pajajaran, ceuk Ginggi. Kirangga Guna tetep harita teh seuri. Ceuk Ki Guru baheula mah Pajajaran teh eueuh duit, bubutuh hirup teh ukur ku cara pagulingan. Ayeuna di Cirebon jeung di Banten lamun boga pangabutuhna naon teh kudu silih tukeran jeung duit. Nu nepungkeun antara duit jeung barang nya disebut padagang. Padahal ceuk Ki Darma asalna mah urang Pajajaran teresep ka kaum padagang dan nu dagang mah teu jujur. Tukang linyok, tukang bohong, tukang neangan kauntungan. Ginggi Noroweco. Teu kabeh tukang dagang gawe na ngabohong.
urang Banten anu taat kana agama na bakal jujur dina dagang ceuk Kiranggaguna. Ginggi harita teh neuteub seukeut. Oh jadi lanceuk sapaguron kaula anu ku Ki Guru diutus Bumela ka Pajajaran teh ayeuna geus ngabalad ka Banten. Cek Ginggi seuri keom. Kaula geus cicing di Banten tapi tetep bajoang pikeun Bumela ka Pajajaran. Atuh hianat ka Banten tah kasebutna, cek Ginggi. Ah teu hianat. Kaula umaja ka urang Banten sangkan mertahankeun Pajajaran ngan ku tatanan anyar. Naon eta teh? Islam. Pajajaran bakal komaraan deui lamun ganti jadi karajaan Islam. Ginggi harita teh ngabalieur sabab leuwih mentingkeun neangan barang manehna anu sigana katuruban runtuhan batu kapur. Kiranggaguna sanajan teu dipenta tapi milu mantuan ngali tumpukan batu. Ieu lain. Tah nya bener eta untung kapanggih. Ceuk Ginggi bunga sabab duit sakanjut kundang metung masih keneh aya. Ngan endong eusi pakean teuing aya di mana. Ah megeus. Baju mah montong di teangan pan eta boga duit loba. Bisa balanja baju aralus di Banten, ceuk Kiranggaguna. Naha ceuk saha kaula eudek milu ka Banten? Ginggi murileng. Jadi rek keukeuh ngagem agama heubeul, ceuk Kiranggaguna. Ceuk saha kaula boga agama heubeul kitu? Lamun Islam lain, tangtu urang Pajajaran mah ngagem agama Sunda. Ceuk Kiranggaguna. Ah, henteu. Ginggi nembalan tegeung. Islam lain, agama Sunda lain. Jadi agama naon atuh? Teu boga agama kaula mah. Nyucud. Da ku Ki Guru ke dibelaan ku agama naon? Sok we cenah ku sia teangan sorangan. Pilih na anu ceuk sia cocog jang sia itu ceuk Ki Guru teh. Nah atuh can milih bae eta sia geus jadug kitu kaburu kojor can milih agama hirup sia balangsak di alam kalanggengan engke, ceuk Kiranggaguna. Harita teh Ginggi nyolendangkeun tali kanjut kundang dina tak-takna geus kitu indit kaluareun guha. Kiranggaguna nuturkeun ti tukang. Sabot Ginggi noyod, Kiranggaguna mah medar soal Kiranggawisesa. Aing teh sedih lamun inget kadulur kembar aing, cenah. Geuning nyaho Ranggawisesa kaurugan batu, kisilah henteu riuk-riuk karunya, lempeng we nyaho kaurugan batu ge. Dulur kaula acan tangtu kojor manehna boga ilmu kasajatian hirup. Naon eta teh? Heueuh hiji ilmu umur panjang, panjangna bisa saumur dunya. Eueuh hebat tah. Panceuk aing sakabeh makhluk anu nyawaan hiji waktu bakal paeh nya manehna kakara paeh lamun dunya geus kiamah. Ih hebatnya, hebat podol welus. Ah nah teu kasiksa hirup ratusan tahun atau ribuan tahun. Nah teu kesel boga umur 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Lamun nya dunya bisa umurna ngahontal sakitu. Ginggi teu nembalan sabab manehna keur mikiran. Mun nya Kiranggawisesa teu paeh, meureun bakal terus nyieun polah-polah anu jahat. Salaku dulur petku hinis, kaula teh
Sabenerna mah kudu bisa nungtun ka Kirangga Wisesa kana jalan anu bener. Tah bener kitu pikiran kuring oge. Jadi Kirangga Guna kudu bisa mawa Kirangga Wisesa. Di omongan kitu teh Kirangga Guna ukur rumengha panjang. Peuting geus karasa jauh kaayaan mungguh poek mongkleng. Tapi kusabab bentang baranang maranehna duaan masih bisa milih titincakeun. Boa sakali-sakali mamaranehna ngagunakeun ilmu sorot kalong. Nya eta ilmu keur mireungeuh di tempat poek da minangka anu saguru jeung saelmu maranehna boga ilmu sarupa kitu. Tong boroning kaula dalah Ki Guru oge geus taak mapagahan si Wisesa teh, ceuk Kirangga Guna. Cenah paripolahna anu malawading ku Ki Darma geus kanyahoan ti anggalna. Kusabab kitu Kirangga Wisesa teu sagemlengna dibere ilmu petingan. Kirangga Wisesa nyaho tur asa dianak terekeun. Balukarna manehna neangan paelmuan sorangan. Ngan teu pipilih rek ilmu bersih rek ilmu kotor. Dapon bisa bedas sagala bisa ku Kirangga Wisesa disupri. Numatak tata cara nyuprihna jauh tina bebeneran. Malingan mayit orok jeung budak parawan eta geus jadi pasaratan mutlak. Mayit orok diunun di alam minyakna geus kitu diuyupan saban bulan purnama. Pon kitu deui budak parawan diseusup ka parawananana, dicok-crok polona, disedot sumsumna, diuyup getihna. Ih, Ginggi ngabiri gidig. Ceuk Kirangga Guna anu jadi dulurna nyaeta Kirangga Wisesa teu hayang nyaho kana urusan sejena kaasup urusan politik tata negara. Manehna mah ukur hayang boga ilmu panemu jampe pamake anu sagalana leuwih ti batur we. Nah eudeuh dipake bebeneran atawa rek dipake kajahatan. Manehna mah teu mikir kadinya, ceuk Kirangga Guna. Ginggi masih keneh lempang, tapi ku ngabandungan omongan Kirangga Guna bisa jadi bener yen Kirangga Wisesa cantang tu palastra pedah kaurugan ku batu kapur. Kirangga Wisesa cantang tu deui kaurugan batu boa geus ngabelesat samemeh awakna kaurugan atawa bisa jadi nya ari kauruganana mah ngan panceuk Kirangga Guna Kirangga Wisesa mah moal bisa paeh kewe paeh nama ari dunya geus kiamah. Itu cenah. Ari Ginggi mah teu mikiran nasib Kirangga Wisesa. Anu jadi pikiran mah soal parawan anu ngajolor teh anak saha eta, kacipta na langsana anu jadi kolotna atawa anu jadi beureuhna. Kamari di hiji lembur memang aya anu leungiteun budak parawan, nudingna diiwat ku Jajaka anu mika cintana. Tapi si Jajaka ngangles. Ginggi ukur ngajudi yen si budak parawan teh bisa jadi anu diculik ku Kirangga Wisesa. Nyaeta anu tadi di guha geus palastra teh ngan bae Ginggi teu niat ngabejakeun ieu kajadian ka anu ngarasa kaleungitan sabab cantang tu deui nya eta teh budak parawan anu dimaksud. Jabadina nyana oge Ginggi ngarasa teu tega ngabejaanana. Ngan sabot lempang wayah peuting kitu Kirangga Guna geus ngasongkeun deui tawaran sangkan Ginggi milu ka Banten.
Di Pajajaran geus eueuh arep-arepen, tapi amanat ki guru kudu tetep dilaksanakeun, nyaeta nulungan nasib Pajajaran. Pajajaran ulah nepikeun ka sirna. Tah kumaha carana, ceuk Ginggi. Nya kudu bilu ka Banten. Ceuk Cirebon Pajajaran kudu bilu ka Cirebon, ceuk Ginggi deui. Kadenge Kirangga Guna rumenghap eungap. Sabenerna deuk milu ka saha-sahana ogenan teu jadi soal. Nu penting daek dibawa bener, ngan pedah kaula ayeuna geus bilu ka Banten, nya meureun kaula kudu uar pangajak. Saperti kitu, yen Pajajaran kudu gabung ka Banten, ceuk Kirangga Guna harita teh dina akhirna. Pajajaran teh dianggap hiji budak anu diparebutkeun, ceuk ieu kudu milu ka ieu, ceuk itu kudu milu ka itu, ceuk Ginggi sorana jiga nu sinis. Pasti bakal dianggap budak nu perlu diurus jeung perlu diajak bener, ceuk Kirangga Guna. Kumaha geus kapikir? Kirangga Guna deui harita nanya. Nya engke we di pikiranna mah kaula ayeuna mah hayang balik we, tembal Ginggi. Balik ka mana? Ka mana deui lamun lain ka Cakrabuana? Era oge kaula edeuk boboleh kaki guru. Yen majuangkeun Pajajaran teh teu hasil, ceuk Ginggi. Cuma nah make cuma sabab ceuk hitungan kaula Ki Darma geus teu walakaya. Maksud kisilah, ceuk Kirangga Guna harita teh, lamun nasib guru urang alus manehna geus kacang kala, lamun nasibna goreng manehna geus palastra. Omongan Kirangga Guna lir guludug anu ngabentar jajantung Ginggi. Nyarita teh ulah padu bau, ceuk Ginggi ambek alatan reuwas. Ngalengkahna ge ngadadak eureun jeung malik ngalieu ka tukang. Tapi Kirangga Guna nerangkeun kalawan Daria, yen kira genep bulan ka tukang memunggang Gunung Cakrabuana diobrot ku balad Pajajaran. Genep bulan teh iraha? Ginggi tetep teu percaya. Mun teu salah dina poe ka-12 bulan kagenep atawa pas tanggal 12 bulan ka-6 harita teh, tembal Kirangga Guna. Beja ti saha eta teh? Kirangga Guna nyebutkeun yen salila ieu manehna kulunuan di dayeuh Pakuan. Cenah genep bulan anu kaliwat aya warta yen balad Pajajaran lobana 60 urang senapati geus ngarurug patempatan anu sarila eta dipake panyumputan ku Ki Darma. Ginggi ngahuleng nya harita manehna turun ti mumunggang gunung, tapi di tengah jalan mireungeuh sabubuhan jelema anu ting belesat muru mumunggang. Manehna oge harita geus terus rasa yen sabubuhan jalma teh boga niat teu hade ka guruna. Harita geus merenyeng. Punten harita geus merenyeng hayang balik deui ngan inget kana parentah nu jadi guruna, yen mun pasarandog jeung jalma kudu nyalingker nyumput. Jeung sia ulah hayang mantog deui ka mumunggang, ceuk guruna harita teh. Jadi lamun aya beja samodel kieu yen Ki Darma diobrot, Ginggi percaya ngan anu manehna tugenah teh naha nya Ki Darma palastra dumeh ku panarajang balad Pajajaran. Ginggi nerangkeun yen harita manehna pasarandog jeung sabubuhan jalma anu keur muru mumunggang
Ginggi poe eta keneh dipaksa ku Ki Darma sangkan turun gunung. Ki Guru jiga anu geus apal bakal aya kajadian penting anu bakal tumiba, ceuk Ginggi. Lir ukur nyarita ka dirina sorangan. Kirangga guna nyarita yen Ki Darma mah bisa norah kaayaan anu bakal kaalaman ku dirina. Nu matak inyana geus apal poe eta bakal aya kitu kieu. Sia diungsikeun ulah ka baud kana eta urusan, ceuk Kirangga Guna. Ceuk Kirangga Guna Ki Darma teh perwira tangguh anu aya dina balad baresan Balamati Raja. Ki Darma Tunggara ngawasa sababaraha taktik tempur anu kacatet dina kitab Pustaka Ratuning Balasariwu. Seperti jurus Makara Bihwa, Lisang Bihwa, Cakra Bihwa, Suci Muka, Bajra Panjara, Asumaliput, Merak Simpir, Gagak Sangkur, Luak Maturun, Kidang Sumeka, Babah Buhaya, jeung Ngaliga Manik. Tapi salianti eta oge boga paleuliwih ilmu nyaeta norah kajadian nu bakal tumiba. Kitu sababna dina zaman harita Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi sok unggul dina peperangan sabab harita teh ceuk Kirangga Guna Ki Darma geus ngabejaan datangna bancana musuh teh. Ginggi harita teh cari-carita naon kajaba ukur lempang lalaunan. Tapi pikeun kasakitu kali nagi Kirangga Guna geus umajak deui sangkan Ginggi daek milu gabung ka Banten. Moal cenah. Nah, lain sia teh diparentahkeun ku Ki Guru pikeun bumela ka Pajajaran. Nya bener. Tah, geuning. Tapi lain jadi kudu ngabalad na ka Banten atawa ka Cirebon. Kaula mah ukur deuk bumela ku hate wa anu wening anu teu katumpangan ku kasarakahan, tembal Ginggi. Sarakah kumaha kitu? Heueuh sabab boh Banten, boh Cirebon. Ceuk kaula mah geus katumpangan ku ambisi hayang kumawasa. Duanana parebut Pajajaran pikeun dibimilik ku manehna wungkul, ceuk Ginggi. Teu kitu boh Banten boh Cirebon eta saking ngarasanya ka Pajajaran. Geuning bajoangna napsi-napsi. Malah jiga anu keur saingan hayang marebutkeun Pajajaran, ceuk Ginggi harita teh ngabales kana pananya Kirangga Guna. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, cag kurang rehat heula sakedapnya. Wilujeng wayah kieu ka sadayana para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mika cinta mika landep kana carita Tatar Sunda, kana dongeng Sunda khususna dongeng sareupna di Pajajarannya anu nuju dipedar ku Mang Aa. Wilujeng wayah kieu mudah-mudahan sarehat sadayana ka Pak Endang Awaludin di Sukamanah Barat, Rayeuna Bapak Uwan Sumarna ya aturan wilujeng kumaha daramang. Ge ka Mamah El Hatman, ka Pak Dede Juanda nya wilujeng ngadangukeun. Ka Pak Tade Rahmat di Kadungora aturan, ka urang Garut sadayana, ka Sayyid Robani di Tasikmalaya mangga tiasa manco bae engke insyaallah baris aya dongeng-dongeng sanes anu dipedar ku Mang Aa anu sabaraha waktos parantos didugikeun Mang Aa ngayakeun tarekah kanggo milarian naskah-naskah dongeng Sunda anu kapungkurnya. Teh Nani Widyaningsih di Bandar Lampung, mudah-mudahan sarehat sadayana. Pak Tajudin Pijit adu name nongol deui Pak Tajudin aturan. Teh Rita Damayanti oge Pak Rohendi di Kudus, oge Teh Rita Ersih di Cimahi wilujeng ngadangukeun. Pak Nana Samsudin oge wilujeng ngadangukeun. Bu Pak Wawan Akong sareng Karendi di Ciamisnya, teh sareng Teh Tami Malihah. Pak Ade Sukarna kumaha damang oge ka Pak Guru Yana Mariana, lajeng ka
Kang Hendi Adiansahnya aturan ujung ngadangukeun ka Mamah Gina oge ujung ngadangukeun di Karawang ka Bapak Uwan mudah-mudahan lejeng ka Buni Sora ujung ngadangukeun bae Buni Sora musik channelna ya Bapak Taryo ge di Jambi karang Kakang Kanu Nulalana ujung ngadangukeun Teh Mutiawan Pak Agus Somantri di Garut oge Teh Linda Imut ujung ngadangukeun Pak Prabu Arjuna oge Ibu Dr. Yulinda Belia aturan oge Kak Bocil bos kecil aturan udah jeung ngadangukeun Kakang Jaki Mubarok Kakang Aep Karsim di Cimenyan oge Kakang Unda ka Panyawangan udah jeung ngadangukeun Rupina supados teu nyangkolong teuing kana waktos para wargi mitra kaum dangu sadayana ieu dongeng urang sami-sami teraskeun deui nya Gening bajoangna nafsi-nafsi malah jiga anu keur saingan hayang marebutkeun pajajaran ceuk Ginggi harita teh Irangga guna neuteub ka Ginggi jiga anu tugenah Ginggi haben nyalahkeun teh lamun pajajaran hayang salamet nya kudu biluk nah ka Cirebon nah ka Banten cek Irangga guna akhirna inyana nyebutkeun yen badak kapamimpinan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi di pajajaran geus eueuh raja anu ajena nyaruaan anu ti heula Prabu Surawisesa ukur gede ambek gawena ngayakeun peperangan Ratu Dewata disebut zaman Wiku keur sare tenolih beriting ciri-ciri-cit kalaparan ari anu ayeuna Ratu Sakti gawena ngukumpul harta paribasa jang nguatan nagara raja anu teu kaopan lamun nampa panca parisuda kahayang nasaban bawahan kudu taat kana parentahna ceuk Irangga guna Ginggi ukur ngadengikeun bari leumpang Ki Darma kurang kumaha babakti ka nagara tapi kusabab dianggap uang kelang teu bisa nuturkeun ka hayang raja nya akhirna dianggap karaman anu kudu dibasmi nah pantes urang salaku rakyat nuturkeun raja kitu patut ceuk Irangga guna itu sababna pajajaran perlu ceuk Irangga guna teh perlu dijait tina jurang kanistaan Ginggi teu ngomentarana naon kaula ayeuna teh betah ngalalana di wewengkon pajajaran sabab loba anu nyangka kaula teh Ki Rangga Wisesa nya kumaha we jiga andika anu haben ngababeri kaula sabab kaula anu dianggap nyieun kajahatan ceuk Ki Rangga guna moal ayeuna mah da geus nyaho omong Ginggi tapi hayu we ayeuna milu ka kaula pindah ka Banten bajoang pikeun kawaluyaan pajajaran ngaliwatan Banten ceuk Irangga guna cig gue salira anu mangkat ti heula kaula mah can seubeuh ngubek-ngubek wilayah pajajaran tembal Ginggi padu nembalan atuh ari geus padugeng-dugeng kitu mah akhirna salah saurang anu ngelehan nya cig atuh ari sia teu bisa dilelemu mah cig sia sing bentet ngabandungan kumaha kacauna pajajaran ayeuna kemun geus bukti kakara sia sadar yen pajajaran memang perlu ditatambakeun ceuk Irangga guna tur ari geus kitu mah belesat awak Irangga guna geus ngabelesat jauh ayeuna di eta tempat anu nyati iseun nya tiris teh sabab waktu geus liwat janari Ginggi ukur cindekul dina batu anu depa jiga tonggong munding Ginggi ngeluk tungkul bari rumenghap sababaraha kali jeung euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos saep rupina kakitu heula dina dongeng serem di pajaran dina seri anu ka-20 genep insyaallah ieu masih keneh ancaeun
urang sami-sami teraskeun dina seri-seri anu salajengna. Sakitu biasa anu kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.